buya teh keur budak ya, keur budak SD, ijazah tipun bapak ti pangersana mama ajengan toha nya maka des uningan teu kapun bapak alhamdulillah teu kawaktosanya. Nah anjeunana buya gitu ngalap surat Waqiah berbudak ke SD kene tah buya ti sabada eta ge ya ti budak eta nepi ka kiwari pakades teu pernah ngarasa fakir ku harta ti budak. Mata buya masuk didongengkeun ka dulur-dulur ka sararea ya didongengkeun putra pun bapa pun biang nu teu pernah ngasaan sangsara teu kan ngan buya sadayana ge kungsi sangsara heula Al-Burdah pun lanjut ya kungsi sangsara heula hese heula gitu kan sakabehanana lanjut kabeh da buya nu bungsu buya pan bungsu bang seot buya mah ya kebagian susu peot ya tah gitu dongeng nanti gitu pakades baheula teh di budak kupun bapak teh di ijazah di puasaan selikur poe kan. Nah geura mangga jadi ku Allah teh digampilkeun mah janganna teh segala hal teh digampilkeun dicukup ku Allah jadi henteu direunteukeun heula sehingga urang teh ngarasa teu boga heula ngarasa butuh heula kudu usaha keras heula dan henteu buya mah ku Allah teh terus kitu diaya-ayakeun memeh mikir ku Allah teh didatang-datangkeun memeh mikir memeh hayang buyana oge geus tarojol gitu ya naon diantarana rek balaka we aya namanya tah surat naon ya. Jadi kudu ditalar teh ti budak talar henteu tuh atuh talar heula atuh surat Waqiah da teu panjang surat Waqiah terus we wirid unggal peuting dina mobil dina naon gitu kan agar nyem we gitu kan sakali macana oge asal dawam ke geura rasakeun dina jero sekian bulan bakal aya tapakna sabab ajaran Allah mah pasti naon nu tos dijanjikeun ku Allah ku Rasul geus tong diragukeun ku urang kan setel keyakinan urang gitu jadi pasti jadi gitu kan kudu make dipikir deui tuh kudu ya jadi pasti sok dijalankeun tah buya mah geus manggihan naon nu dijanjikeun ku Allah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyabukti gitu mata kasararea umat Islam khususnya jamaah buya ngawarah teh sing yakin karena dawuh Allah dawuh Rasul teh sing yakin ulah loba tanya prakoy gawean geura jadi gitu kan sing yakin Allah